Tingkar ulah di angka lolos, benar itu pegat bentangkeun eta jaringna. Oh kaditu habok gaik ampun ujang sarta ieu teh bapak sarta kunaon maneh kala ngabantu warga sarta. Aduh ampun Sarmi tulungan aing Sarmi, aduh sarta teuing ieu teh bapak sarta. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyegik carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangkanya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuringna dina bedar cariosna leuwih sumangat deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu sadayana, khususna mah carios anu ayeuna nuju di pedar. Mudah-mudahan tiasa ngabeberah manah kaum dangu di mana bae ayana. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Atuh puguh bae juragan Jajuli teh waktu eta kacida ngaranjugna barang red kana lawang panto keur ngabedega teu kanyahoan datangna geuningan eta teh Aki Sugiwa. Andika bener-bener goblok Jajuli nanaon nyiksa anak buah sia na sia teh mudaran maranehna rugi sia rugi lain kitu lawan bae si Komodo mah lawan kabeneran sia teh kudu ngahiji jeung si Karman. Cek Aki Sugiwa geuningan juragan Jajuli oge anak muridna Aki Sugiwa. Aduh hapunten Aki, hapunten kumargi abdi teh kacida ambokna kulantaran rancana anu diparentahkeun dilakukeun kumaranehna gagal total sabab coroboh barudak teh ngadon ngaruksak sawah si Komodo tina waktu beurang atuh puguh bae kanyahoan kita sote ti peuting tengah peuting lamun keur tiis poe jelema kapan meureun moal kanyahoan ieu kalaka ngaja di burang isu kene ngadon datang ngaruksak sawahna atuh puguh kanyahoan ku si Kodir sapara kanca. Kapan eta bukti ayeuna teh barudak teh baronyok kitu cenah mah tas disiksa ku si Komodo Aki. Cek juragan Jajuli waktu harita langsung ngajelaskeun sagala rupana. Gas teh kok ngarti apal ayeuna mah geus diuk montong boga kalakuan kaos kitu patut rugi sia lamun anak buah Andika ayeuna teh bisa kukumaha deui moal anu ngabantu pagawean sia geus ayeuna mah geus udah diubaran barudak teh urusan si Komodo mah keur dipikiran sabab dewek oge jeung si Karman keur aya rencana yang ngabongkar segala kalakuanna salila ieu sabab Andika teh kudu apal sebenarnya mah si Komodo teh ku guru kasiluman babi nyaho tuh Andika nyaho tuh
Cok Aki Sugiwa waktu harita langsung nyaritakeun sagala rupana bari diuk dihareupeun Juragan Jajuli anu colohok ngajenghok barang ngadenge kabar eta. Si Komodo nyegik anu bener, Aki anu bener, Aki apal ti mana? Cek Juragan Jajuli waktu harita langsung nanya gitu. Andika teu kudu apal deweknya hoti mana mah sabab keur dewek memual kepalingan leret memang sia sakabeh mansa ukur bolotot mata teh kaos nu nempo tapi sabarna mah lolong ukur nempo luarna hukul jero nama arandika sakabeh teh teu becus nanaon gas ayeuna mah cang ngobrolkeun ke penting urang datangan si Karman jang obrolkeun sagala rupana di ditu ayeuna mah sok kuburan heula tah barudak kuburan karunya metong diantepkeun kitu barudak udang geura cokocai ku dewek bakal dijampe heula. Cek Aki Sugiwa waktu harita ngajelaskeun sagala rupana jeung waktu eta teh menta supaya 5 anak buah Juragan Jajuli diubaran heula samemeh maranehna ngobrol jeung ngarancanakeun sagala rupana anu geus aya dina pamikiranana rek diobrolkeun bareng jeung Juragan Karman. Ya mangga atuh kitu mah mangga Aki mangga hok barudak udah. Sanggeus nitah sakabeh anak buahna Dariuk Juragan Jajuli teh terus menta pambantuna mangmawakeun cai dina baskom jeung sajabana teu lila oge sagala rupana geus siap atuh dek. Aki Sugiwa langsung ngajampe eta cai jeung sagala rupana keur ngubaran sakabeh anak buah Juragan Jajuli. Sanggeus diubaran mah Juragan Jajuli jeung Aki Sugiwa teh langsung siap-siap rek kalembur Juragan Karman kulantaran waktu eta teh waktu geus sore sagala rancana geus disiapkeun naon bae anu bakal diobrolkeun jeung Juragan Karman engke di lemburna eta anu ayeuna aya dina pamikiran Aki Sugiwa. Teu lila oge maranehna teh geus aya dina mobil boga Juragan Jajuli geus nyemprung menuju ka lembur Juragan Karman. Teu kacatur di jalan mah maranehna teh geus nepi waktu eta geus pahareup-hareup di rohangan tengah tempat maranehna ngarobrol dina peuting harita. Aduh geus lawas ti lawas yeuh Kang Jajuli ka mana bae Kang geuningan tara hayang ulin ka dieu atawa geus poho ka kuring mah meureun nya. Cek Juragan Karman waktu harita nanya kitu bari nepak kana tak-tak Juragan Jajuli. Lain poho aing mah biasa di lembur teh heuda loba kasibukan kos teu apal bae sia mah. Cek Juragan Jajuli waktu harita langsung ngajawab kitu bari seuri. Guys ulang ngobrolkeun anu kitu patut ayeuna mah urang obrolkeun rancana urang anu bakal newak si Komodo sabab lamun diantepkeun bakal leuwih ngagalaksana sagala rupa sabab aing geus apal si Komodo terek ngahancurkeun hirup arandika duaan jadi kudu hati-hati sia Karman Jajuli. Cek Aki Sugiwa waktu harita langsung nyarita kitu bari neuteut ka maranehna anu kacidarewasna. Nah kumaha Aki nu bener teh ngahancurkeun kahirupan kumaha kapan kuring teh geus beak kieu teh duit jeung emas teh geus beak pila kurek dihancurkeun kumaha. Cek Juragan Karman waktu harita langsung nanya kitu. Bener kuring oge sarua Aki bingung yeuh kumaha ieu teh kumaha buah-buah tempat kuring oge kering cek kumanehna Aki. Cek Juragan Jajuli waktu harita langsung nanya kitu.
bener bener kunaon dewek ayeuna kalahkap poho kana kaya eta. Waduh, cilaka Jajuli, cilaka. Lamun kieu mah ayeuna hayu urang balik deui ka imah sia, sabab kawas nama dina peuting ayeuna teh bahaya, bisa beak banda sia-sia. Hayu Jajuli Karman, urang balik kalbur sia Jajuli, jang tewak si Bagong teh, jang tewak. Bener hayu bener ki, hayu bener ki. Cuk juragan Jajuli jeung juragan Karman waktu harita nyararita kitu sanggeus diajak ku Aki Sugiwa supaya maranehna sagancangna kudu balik deui ka lembur juragan Jajuli. Atuh ari geus kitu mamaranehna teh loba nyararita deui langsung kalaluar ti imah rek ngajugjug ka lembur juragan Jajuli. Ayeuna urang tinggalkeun heula kaayaan maranehna anu keur aya di parjalanan caturkeun. Mang Komod waktu eta teh geus siap-siap rek kaluar ti imah dina wujud Bagong kulantaran geus ngarancanakeun rek ngagalaksak imah juragan Jajuli kulantaran kacida ambekna ku sabab sawahna geus diruksak ku 5 anak buahna juragan Jajuli. Samemeh kaluar ti imah teh biasa Mang Komodo teh negeskeun sagala rupana supaya Bisarmi tetap ngajaga lilin ulah indit kaditu kadieu samemeh manehna bisa balik deui. Kadenya Sarmi kade akang pepeujeut kudu hati-hati lamun kaciri aya bahaya keur akang kudu sagancangna lilin teh ditiup kitu bae mah nya Sarmi, cek Mang Komod bari langsung make bajuna. Tenang Kang, tenang, kaos anu kakara bae ulah hariwang da kuring oge teh hayang kalengitan akang, tapi kade kudu hati-hati sok sieun teh juragan Jajuli geus nyiapkeun sagala rupana bisi cilaka akang teh, bisi cilaka kira-kira otak bahaya mah ulah jadi beningan ka lembur saja deui bae. Cek Bisarmi waktu harita tetep mepelingan kasalakina sanajan dina peuting harita mah hatena teh teu kawas samemehna sieun salakina cilaka, tapi dina peuting eta mah pikiranna kacida tegerna sanajan boga kasieun bisi salakina pinanggih jeung bahaya anu sulit diungkulan ku Mang Komod. Ulah hariwang Sarmi, ulah hariwang salianti maneh kudu hati-hati, kudu waspada. Akang oke salawasna aya dina ieun dina pantauan Aki Kuncen. Ulah hariwang pokona mah nu penting maneh oge kudu salah terusna mantau eta bae mah geusnya Sarmi. Akang rek indit cek Mang Komod sanggeus kitu mah ngagibeugeun awakna les geus ngajang gelek jadi sakadang Bagong. Teu ti harita awakna teh leungit kaluar ti eta kamar. Bisarmi waktu eta ngarenghap jero bari jeung ngageurentes ngadongakeun supaya salakina lancar dina ngajalankeun rancana. Mudah-mudahan bener akang peuting ayeuna teh akang hasil ngagondol duit atau emas muka si Jajuli kulantaran kudu diwarah akang, kudu diwarah bener. Cek Bisarmi eta anu digerenteskeun dina waktu harita. Sedangkeun Mang Komod waktu eta awakna teh terus lumpat ngablesat ninggalkeun eta lembur muru ka lembur juragan Jajuli. Teu lila oge kulantaran lumpatna lain salumpat-lumpatna kawas manusia, lumpatna lumpat dibarengan kakuatan siluman. Waktu eta Mang Komod teh geus nepi ka lembur juragan Jajuli jeung geus aya di sabudeureun tempat atawa imah agreng boga juragan Jajuli. Awas ya Jajuli bakal karasa ku tulang beheung Andika dina peuting ayeuna ku dewek bakal dikuras harta banda boga Andika. Awas ya awas. Eta anu digerenteskeun
kumang komod tapi tetap sorana teh sora bagong sesegrok anu keluar tina sungut nama dina waktu harita. Sanggeus mikir jeung lurat leret bisi aya anu nalingakeun manehna blesat les jiri mangkomod teh leungit teta patempatan langsung asup ka jero imah Juragan Jajuli, terus asup ka hiji rohangan tempat nyimpen duit jeung emas. Lakadalah bener si Jajuli boga simpenan emas jeung duit. Beak sia ku dewek ayeuna sia Jajuli, rasakeun sanggeus nyarita kitu suku tante calawak ngadadak duit jeung emas anu aya dina brankas boga Juragan Jajuli teh melesat ka luar disedot asup kana sungutna, tapi sabenerna mah lain kana sungut, asup kana rajut anu badag dibawa kawas biasa karung rajut tempat mawaan duit atau emas di tempat-tempat anu didatangan kumanehna kawas peuting harita. Bakal karas aku telang bohong sia dina peuting ayeuna beak duit jeung emas sia. Jajuli rasakeun bohongan anu kanggeus nyeun gara-gara ka dewek. Pelesat les sanggeus duit jeung emas aya dina kantong rajut atawa dina karung rajut. Jirim mangkomod teh anu ngajadikeun bagong waktu eta ngiles eta kamar, tapi barang nepikeun ka pakarangan imah Juragan Jajuli mangkomod teh ngaranjuk lantaran dihareupeun teh geus ngabedega Juragan Jajuli, Juragan Karman jeung Aki Sugiwa. Aduh geuningan maranehna geus aya di ieu pakarangan geuningan tadi pan aduh cilaka kudu kumaha geus kieu. Waduh aing kudu ka mana? Mangkomod teh waktu harita sesegrok anu kadenge ku Aki Sugiwa jeung Juragan Jajuli katut Juragan Karman anu mencrong ka cida sekeutna. Barang keur kitu teh burudul warga lembur oge waktu harita daratang kawas nama geus dibejaan kumaranehna. Tah bonang ayeuna mah bonang ki bonang podaran ya bagong edan teh kudu modar dina peuting ayeuna ki ulah diantepkeun. Waktu eta ting corowok jalma teh ngabobotohan supaya Aki Sugiwa, Juragan Karman jeung Juragan Jajuli kudu sagancangna newak eta bagong anu keur mencrong siap-siap sakadang bagong teh rek ninggalkeun eta tempat ngan kacida bingung na kulantaran warga pinu ngalingkung imah Juragan Jajuli. Bagong moal bisa indit deui sia peuting ayeuna andika kudu beunang bakal ditembongkeun ka sakabeh warga saha andika sabenerna. Ulah mikir rek indit, ulah mikir hayang kabur sia moal bisa cek Aki Sugiwa waktu harita nyarita kitu bari julang jeleng jeung deui sungutna teh kunyam-kunyam keur maca mantra kawas nama supaya mangkomod teu bisa indit ka ditu ka dieu jeung harita oge karasa ku mangkomod atawa ku sakadang bagong teh kawas samemehna sanajan ayeuna mah can diteunggel ku Aki Sugiwa ngan sukuna teh rapet kana tani teu bisa gerak padahal mah waktu eta teh hayang lumpat kawas biasa rek lubruk warga anu keur narangtung muteran imah Juragan Jajuli, tapi dina waktu eta teu bisa kumaha. Aduh cilaka si Sugiwa deui si Sugiwa geuningan si Jajuli jeung si Karman teh sarua guruna si Sugiwa oge. Aduh kudu kumaha ari geus kieu. Aki kuncen tulungan Aki kuncen. Aduh cilaka Aki cilaka kudu kumaha kuring ayeuna kudu kumaha.
Sarmi gratiup aduh cilaka geningan penting ayeuna akang menang bahaya deui aduh cek Mang Komod waktu harita ngageruan pamajikan jeung Aki Kuncen ngan tetep anu kadenge ku sakabeh warga mah waktu eta sasegrok kumaha kaayaan Bagong tapi keur bingung kitu teh kadenge ceulina ngadenge sora Aki Kuncen ulah hariwang ujang mah kudu ngawarah si Jajuli jeung si Karman keun si Sugiwa mah ku Aki anu bakal ngawarahna ulah sieun jang ulah sieun sok siap suku anu teu bisa gerak teh bisa deui ayeuna mah wah gerak sanggeus ngadenge sora Aki Kuncen bener bae waktu eta suku Mang Komod teh bisa gerak di atus untul hiu kacleng edan Aki kuning si Bagong teh ngadon nyerang kuringgoan yuh edan kunaon di geuning kunaon teu mati ayeuna ilmu Aki padahal mah kuluna mah teu bisa gerak si Bagong teh wah buah-buah si Kuncen datang deui waduh hati-hati Karman hati-hati Karman Jajuli hati-hati tewak ulang ka indit keun si Kuncen mah ku Aki anu ngalawana warga siap tingker ulang kalolos cek Aki Sugiwa waktu harita nyorowok nitah juragan Karman jeung juragan Jajuli katut warga supaya newak eta Bagong atuh kajeleng trolong juragan Jajuli jeung juragan Karman bareng jeung warga waktu eta udag sakadang Bagong anu geus lumpat jauh ninggalkeun maranehna kulantaran sanggeus nubruk jeung teu keuna teh kulantaran juragan Karman jeung juragan Jajuli katut warga lalumpatan luncat teu hayang kagadil ku si Hunga atuh langsung eta Bagong teh nyempung ngajauhan eta patempatan udah kula diantepkeun udah kacileng waktu eta Aki Sugiwa oge luncat tapi samemeh bisa jauh cerelat kacileng Sugiwa reka meuni montong ngaganggu eta Bagong sabab Bagong eta teh piaraan dewek sia montong diganggu lamun sia wani ngaganggu sia bakal ngarasakeun kumaha akibatna sia cek Aki Kuncen waktu harita langsung nyarita kitu bari nutup mencerong ka Aki Sugiwa setan dasar iblis montong ngaharepkeun dewek bakal ngantepkeun sia lamun sia rek ngahalangan ku dewek bakal dibuara sia Kuncen dasar iblis sia teh manusia satengah iblis teu mikir nanaonan ngantepkeun jalma kasasar kawas kitu patut dewek teh hayang nyalametkeun warga lembur anu diruksak kahirupana ku si Bagong hayang ge apal si Bagong teh si Komod lain kitu Kuncen si Komod eta teh lain cek Aki Sugiwa waktu harta langsung nyarita kitu bari siap manehna oge moal ngantepkeun bakal langsung ngawarah Aki Sugiwa rek saha karep teuing nu penting macek dewek andika ulang ngaganggu ingon-ingon dewek masalah sahasana mah teu kudu apal sia mah teu kudu apal sok andika rek balik moal ngalakukeun deui kalakuan kawas kieu deui atawa hayang diwarah ku dewek ayeuna sia Sugiwa setan montong cacape kawas kitu yeuh tarima yeuh hiu kacileng hiu leplos jebrot dari deuk jalijeu waktu eta Aki Sugiwa teu ngantepkeun langsung nyerang Aki Kuncen atuh Aki Kuncen oge teu ngantepkeun waktu eta manehna oge nyerang ka Aki Sugiwa atuh dua kolot teh waktu harita ka Cidaragotna dina gelutna teh silih serang silih pupuh silih tonjok silih tajong silih ngadu peureuk kulantaran
geningan dina waktu eta sanajan Aki Kuncen kekuatan leuwih ngan tergampang kudu ngarubuhkeun Aki Sugiwa kitu bae. Setan montong cucu ngaka dewek sia sakali deui ku dewek ditanya rek ninggalkeun ieu patempatan jeung moal ngaganggu ingon-ingon dewek deui atawa andika hayang cilaka. Sugiwa jawab sia jawab cek Aki Kuncen samemeh manehna ngalakukeun tindakan waktu eta nyarita deui montong loba bacot sia Kuncen cek dewek oge dewek moal ngantepkeun eta bagong ngaruksak bae kahirupan bangsa manusia. Dewek moal ngantepkeun sia montong kena andika boga kekuatan luhur terus ngaharepkeun dewek mundur kitu bae teu eueuh ti dituna sia eueuh ti dituna rasakeun ieu hiuk jebrot dari ceuk siu curelat wer dak jebot bledak dar dina waktu harita kekuatan anu sarua rongkahna diadu sababaraha kali sedangkan sakadang bagong waktu eta terus numpatan ngajauhan eta lemur tapi barang geus aya dina tingkeran juragan Karman jeung juragan Jajuli anu dibantu ku warga lemur teh ngadadak les sakadang bagong teh leungit tina tutupan maranehna kulantaran Bisarmi anu nempokeun tina baskom kaayaan salakina dina bahaya waktu eta langsung niup lilin atau puguh bae juragan Jajuli jeung juragan Karman teh waktu eta kacida bingungna kulantaran kudu ka mana ngudagna dina waktu harita. Aduh cilaka kudu kumaha Kang Jajuli kudu kumaha urang tepung hudag lamun kieu mah geus ayeuna mah ulah kapalang sabab urang teh geus apal saha anu jadi bagong kajajaden urang datangan imah si Komodo dewek kacida yakina pasti dina peuting ayeuna si Komodo teh mawa duit dewek ka imahna jang warah bae di ditu sabab moal bisa ngangles deui bakal bukti si Komodo teh waktu ayeuna mawa duit dewek ayeuna jang datangan bae datangan geus tapi kumaha tuh si Aki kumaha pira kurang datangan duaan bahaya tuh pas si Aki teh keur ngalawan si Aki tutu kacida rongkahna aduh cilaka pira kurang kudu kadatangan duaan si Komodo alah keun bae si Aki mah kengke meunang bakal nuturkeun urang ka lemur si Komodo ayeuna mah geus ulah diantepkeun sabab waktu deui ngan ayeuna urang bisa ngabuktikeun si Komodo kabeneran mawa duit jeung emas dewek kitu bae na mah geus loba omong naik ka mobil atuh geus nyarita kitu mah juragan Karman oge teu loba pamikiran langsung lumpat muru kana mobilna teu ngajak Aki Sugiwa kulantaran waktu eta Aki Sugiwa masih kene ragot dina gelutna ngalawan Aki Kuncen sedangkan Mang Komod waktu eta geus nepi ka kamar tempat manehna ngalakukeun sagala rupa khususna mah ngajalankeun pagawean seperti dina waktu harita. Aduh nuhun Sarmi nuhun lamun teu kaburu ditiup malilin teh wah cilaka. Aduh cilaka tapi syukur geuning ayeuna mah gampangnya maneh teh niup lilin teh teu kawasa memehna anu teu pareum-pareum cek Mang Komod bari renghap ranjug waktu harita nanya kitu itu akang itu tapi samemehna mah hese oge kulantaran pas can ka datangan ku Aki Kuncen mah rada hese oge ngan geus kadatangan Aki Kuncen jeung akang lupat geus dilingkung ku warga jeung si Jajuli katut si Karman pas ditiup teh lilin langsung pangut Kang cek Bisarmi waktu harita ngejawab gitu tapi kumanya Aki Kuncen ayeuna aduh ku akang teh ditinggalkeun ku sabab akang keur ngajirim bagong lamun keur ngajirim kawas kieu mah ku akang oge pasti dibantu pada pikiran teuing Aki Kuncen mah bisa
ngalakukan tindakan sorangan memang na urang kendai kang kendai si percaya ini mah kudu syukuran akang teh bisa selamat kapalamun tadi katewa kumaraneh mah aduh celaka meureun akang celaka kuring wirang akang cek Bisarmi waktu harita langsung nembalan gitu benar tapi tah hitung kita bagja bener si Jajuli teh nyimpen duit jeung mas ke cidalbana tah oh hitung cek Mang Komod waktu harita manehna teh nyerahkeun duit dina rajut jeung mas atau Bisarmi teh marah mai bunga kacida sabab duit beuki numpuk deui bae beuki loba geus teu kacatur sanggeus ngitung duit rengse maranehna teh kaluar teh tarohangan kawas biasa ngalanjutkeun obrolan di rohangan tengah tapi barang keur ngobrol uplek teu jauh keur nyaritakeun kaayaan Aki Kuncen naha dina waktu eta geus bisa ngelehkeun Aki Sugiwa atau Acan ngadadak aya mobil ka jero jeung di kadenge anak buah Mang Komod anu ngajaga imah nyorowok ngabejaan kadatangan Juragan Jajuli jeung Juragan Karman. Juragan tuh si Jajuli jeung si Karman maksa hayang asup Juragan hapunten ieu sim kuring duaan teu tiasa ngajagi kumargi maksa tuh hapunten Juragan hapunten ngaganggu ulam Juragan cek salah sahiji anak buahna waktu harita nyorobok kitu tapi barang Mang Komod kakara oge rek nyarita kadenge Juragan Jajuli jeung Juragan Karman waktu eta nyerobok komodo keluar sia keluar Andika geus wani ngaganggu kahirupan dewek sia Andika teh geus ngakondol harta deweknya dina penting ayeuna sia keluar ieu dewek si Jajuli bakal nyieun tindakan ka Andika keluar sia Komod keluar bener keluar sia lamun teu hayang modar keluar lamun teu keluar imah sia bakal diruksa bakal dituru kudu kuring duaan sia keluar waktosna kabujeng seep cak urang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu kumahanya kaayaan Mang Komod dina waktu harita sanggeus ngadenge ting corowokna Juragan Jajuli jeung Juragan Karman anu nangtang supaya manehna keluar ti jero imah. Insyaallah kapayuna pusim kuring diteraskeun deui sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga per mios.